dulur jeung dulur ditikahkeun sabab batal wudu. Ngan kitu ceuk ulama di mana dulur misan jeung misan ditikahkeun nya meunang teu dosa sah pertikahanana. Ngan ceuk ulama bakal ngawaris boga turunan bunciriteun. Awak kuru pipi ngabuleunang herang. Beuteung herang aya awak leutik dada hepe pingping hepe beuteung ngabung kanel heran buuk 3 lamber leho gede tah eta bunciriteun. Kumaha mun dulur misan jeung misan sinayaka bogoh ka anak mamang merendah anak awewe menang nikah dulur adik misan jeung kakak menang nikah sabab batal wudu. Nu mantap kade adik jeung kakak di mana boga anak nu kakana boga anak awewe adina boga anak laki sok ulin duaan kade di mana keur boga wudu paantel batal wuduna sabab menang ditikah. Cokot we baheula aya nama geus teuweuh. Baheula mah dulur misan jeung misan teh karawinkeun. Komo lamun dulurna beunghar kabeh saking kuulah kawin jeung batur jeung dulur we abeh harta bandana tulubat ka batur tulubat ka dulur we batal wudu. Ngan kitu ceuk ulama di mana dulur misan jeung misan ditikahkeun nya meunang teu dosa sah pertikahanana. Ngan ceuk ulama bakal ngawaris boga turunan bunciriteun. Kumaha bunciriteun teh? Ari bunciriteun teh awak leutik lain ka masjid lain, lain masjid lain, lain ka masjid lain. Lain ka kieu deui. Ingarana dina kalung kabeh deui duanana gede deui. Awas, awak kuru pipi ngabuleunang herang. Tah. Beuteung herang aya awak leutik dada hepe pingping hepe beuteung ngabung kanel heran buuk 3 lamber leho gede tah eta bunciriteun. Naon sababna make ceuk ulama ngawaris kana boga anak bunciriteun sabab kurang hormon. Kumaha kurang hormon teh? Kurang nafsu. Ayeuna urang kaduluran kajenteng geulis aya dulur mah kajenteng misan ge teu hasad bogo kajian teuing geulis padahal malah menditikah ge meunang teu dosa misan jeung misan. Ieu ngaji mah kadinya ngajina ieu ngajak pamalu ngaji 10 menit geus aya. Ieu can kana masalah naon? Kana masalah nyunatan. Ai ngaji kieu mah disebutna fardu kifayah lain fardu ain sabab ngaji teh aya 2 fardu kifayah fardu ain. Fardu ain mah eta diayakeun ngaji saminggu sakali buat ngabeberes wudu, buat ngabeberes salat, buat ngabeberes zakat, buat ngabeberes umrah haji, buat ngabeberes kaislaman. Hari ieu mah fardu kifayah kajeun teuing umpama aya 3 urang hadirna cukup teu jadi dosa. Sakitu we mudah-mudahan sing aya manfaatna ka urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.